Mari deh kumanu pae aing. Ampun, geng. Jika teman kita begitu kenapa ya? Pedek bareng, Sep. Sep. Woi, Bah. Ya, gede. Eta wira pikeun. Sing aya batur lewat kahalangan. Eta gawe teh tong molor wae kok pengen molor sia mah. Aduh. Ya, betul ya. Pikeun. Panas, Bah. Panas. Kayaknya terlalu panas. Jep, mana Bapak teh, Jep? Oh, Bapak. Hah? Naon? Apa RT? Oh, si RT. Naon teh dia teh? Iya, sorangan mah. Lain ngadengin lalakon ka jual beas, Beas. Pare mun teh ah. Oh, beas. Pare na lain sorangan teh arek ieu arek mau hajat teh ngawinkeun budak. Untuk pare dua ieu mah beas yang kidingan. Dua karung mah aya teh. Eta rek kawin deui. Lain, budak ngawinkeun budak. Ya, lain maksudnya kan papa kan bade ngawinkeun hajat kanggo hajat. Maksud Pak, emang Bapak pernah ngadengi Pak? Oh lain Pak, kan pada jangan beas, jangan lalu. Pada keren yang masih itu ya, buat itu yang akibat yang dua rumah hidupnya berbeda ke Bapak. Ayang dua rumah itu Pak RT. Siapa? Bayar dari bumi itu ya, Bapak. Nah, kamu nuai pare sawah masa. Rumah haji. Bapak ngawinkeun pikiran naon ya, deknya yang kawin deui mah. Alah, sedikit. Kawin. Udah aduh. Cerita aja banyak. Saya rajakeun. Bapak kurang beres geuningannya. Ya, kurang. Ayo sukan. Ya, sukan. Sukan ada buat. Banyak, Bapak. Lepas. Iya, punten di. Balik. Di kurujit. Udah hidungnya yang kau itu. Ya, itu. Waalaikumsalam. Pak RT. Turunkeun pare dua karung Bah, jang hajat anakna. Sia teh kawin deui. Anakna Bah, anakna. Di ka sia teh geus mikir atuh jadi eta yang kawin deui wae. Budakna Bah, budak. Hah? Budakna rek kawin deui. Pak RT nyurunkeun pare dua karung Bah. Kumaha cenah? Budak habis kawin. Arek kawin. Ambil eta sabangun. Aduh, ya boga khawatir ya. Pak RT nyuwunkeun pare dua karung jam hajat budakna. Biasa tuh ngomong dari tadi saya yang beas mah tuh Pak Badi teh itu karung ge. Pan, abdi tadi tas ngomong, Bang. Gak siapa teh ngomong teh bae lo gitu. Nah, emang abang pernah ngadenge culin. Aja teh curang ngegolot goblok. Geus masalah CRT mah gampang eta mah Pak bisa kilo karung 5 karung di pasti dibere. Di korban tiang tadi. Bawa awi tajing sulu kai mah, teh buru tah panggul. Bar. Ya sulu ya. Awi ya bawa beneran. Yang itu kan yang bebekik ta. Bawa ke mana? Tuh kai mas tukang tuh. Tukang. Lores ya mah. Enggak.
Oke, bare jeung udah sekolah atas jam 3:30 mah. Madutnya mah. Ah, nu sia heula we kamari bapak dibere biak deui. Pan acet oge ilahan ngarokok bah. Geus mah haus deui papanasan. Jangan aku ngarokok teh enggak udah bakal pakai di itu. Ya betul lapar mah. Mana-mana sanggup padang atuh di dinya teh. Woi, padang meuli padang sangrai sawu di mah. Lah, ya baru gitu apa-apa. Baje, Mana euy kuliah anak? nah teh, mere naon kadek? Kuliah anak, tadi dia suruh rapi itu di mah. Aku rek wehin kadek, ke bawah kadek ka kue mah. Ya ha. Kan. Yang uing sakal ngagebot tar kuliahna. Yang satu dah hari gitu mah. Saya boga kene pagawean teh di sawal lebak. Iya, itu keur ngarit ieu di handap. Oh, beres lah ngaritna. Oh, atuh. Ada di jalan. Ya, jaga di dinya apa rek baik lah salat asar heula. Ya jaga batal apa balik heula. Balik ke balik. Esi tadi video ngaji tuh gue siang ngambang. Sia jadi budak ping. Abah. Aduh, iya biasa si Abah ketinggalan dia tuh. Si anaknya ada dua naga nu di imah tuh. Bah, masa ketinggalan ya, Bah? Bah! Bah, masa ketinggalan? Naon? Ari kamu dek lain. Jak modal dek. Masa ketinggalan, Bah, masih ada bawang di Sia imah. jadi budak kedora ka kamar. Besok ketinggalan ya, Bah. Wih, lu, Bah. Sia mah jadi budak sulihin.